aja. Cenah jangan lain gitu teh lagu teh menangin jeung mata mah aja. Asal nama hitamnya arang tak sehitam rambutmu, kuningnya emas tak sekuning gigi. Mudah-mudahan sholawat urang sadayana janten tawis diakui urang sadayana sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Judul nate menjadi generasi Majelis Taklim Al-Furqan menjadi generasi hebat dan kehalangan ku akeh batu keo. Keur bati awas. Nah, teh judulna teh, Cek. Imtihanan. Tanya. Tapi pokokna mah. Matere. Sakantenan tasyakur imtihan. Mudah-mudahan urang doakeun ku urang sadayana putra putri urang kalih urang sadayana nu di majelis taklim ieu sadayana murang kalih we nuju aya di pendidikan. Mudah-mudahan janten murang kalih anu soleh sareng solihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ece hoyong gaduh murang kalih soleh, hoyong gaduh murang kalih soleha, ece na kudu soleha heula. Hoyong gaduh murang kali soleh, eceuna kedah atos. Caroge ece ge kudu soleh. Tak ulah oman ece teh boga salaki teh kudu ka soleh. Aya Bang Soleh. Aya. Kahiji eta anu kadua panginten urang dalam rangka memperingati dilahirkeunana tadi saur pangarsa sanaos tos lain sasi Rabiul Awal, tos lain sasi silih mulud da sabenerna mah ece muludan mah kuduna ge unggal minggu. Kedahna ge minggonan muludan mah unggal minggon osok unggal minggon muludan. Alhamdulillah. Bapak Ibu sadayana hadirin wal hadirat rahimakumullah. Utamina mudah-mudahan urang sadayana ku ayana ieu peringatan sareng tasyakur imtihan, mudah-mudahan ku Allah urang dijadikeun hamba anu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus ya coba tur ngomong hasanah tenang lagi. Ini itu tuh mangkat besar aja tuh rek maot tadinya. Mudah-mudahan ulah teh di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cikene urang ngalaksanakeun kewajiban pesta demokrasi milih pimpinan urang di Kabupaten Tasikmalaya. Mihape bisi aya nu beda milih nepi ka ayeuna can wawuh lain Islam nu kitu teh. Juri. Cek. Juri. Kang. Juri. Partai boleh berbeda, pilihan boleh tak sama, Islam tetap bersatu. Satuju? Sok atuh wirikeun, ceu bareng. Partai boleh berbeda, pilihan Islam. Partai boleh berbeda, pilihan Islam tetap bersatu. Asik.
kompak mah esa mun si Ece nu balik itu cara ngomong cepopon cenunung ku cara ricing ceisah ceruk partai boleh Berbeda. pilihan boleh Islam tetap Ece lamun ke cara ge tekan ieu ca datang nanyakeun naon deui teh dongdang ngaji teh joget Ece partai boleh jangan gara-gara beda partai jangan gara-gara beda pilihan si ieu resep ka Kang Ajis nu ieu resep ka Pak Ade nu ieu resep ka Cak Jam-Jam anu ieu seneng ka Pak Iwan beres pilihan teu patanya ka warung ge Pak Ius malawiri eta teh lain jelema juri osok aya gajihna teu kabagean pangkat teu kabagean duitna nya kitu keneh jadi pasea jeung tatangga naon gunana euceut teh darek saha-saha oge bupatina euceut teu gacong mah teu meunang pareho euceut teu bumuruh mah teu barangakan rek nanaonan silih Kang Ewa merebutkeun pilihan hari rup yang euy bapak mana saya kena sok leping ngawa teh teh kali deh saya gini mudah-mudahan orang kempel di dia dari berbagai partai dari berbagai pilihan artinya ho eueuh jeung akang teu akur pilihan mudah-mudahan sadayana urang sadayana nu kempel dina ieu majelis khususna sing fid dunya hasanah sareng fil akhirati sing sae di dunia sae di akhirat ditebihkeun tina siksa neraka Allah Subhanahu. Kadua ece teh tasakur murang kali urang teh tos impihan tadi ge saur sanes murang kali hungkul pamuda bahkan tahun kemah insyaallah aya lomba pidato nini-nini atau MTQ aki-aki gerakan resep tah abdi ge kungsi tah MTQ aki-aki suratna teu luhur-luhur surat Fatihah rupa-rupa babacaan tah gurawil maghdubi alaihim anu gurawil akan sewa huntu lu penting niatna ta'ziman wa takriman demi syiar agama Allah tadi ku Kang ajengan didugikeun wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub salah satu tanda jelema nu dina hatina ada rasa takwa ka Allah adalah manusia nu sok ngaramekeun syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah masjidna agreng upami magrib sok pinuh aja Pinuh kunaon magrib pinuh ari ti magrib ka isya namahan ngurangan padahal jelema na beuki salse leres magrib mah bisa jadi di jalan keneh magrib mah bisa jadi di Singaparna keneh masjid magrib mah bisa jadi di sawah keneh tapi isya mah sarere geus di imah di magrib ka isya ngurangan namahan mun magrib 2 jajar isya jadi sejajar lamun ti isya ka subuh namihan ngurangan sabaraha jajar magrib 2 jajar isya sajajar subuh mah 2an ngajajar jalma nu punya rasa takwa dina hatina anu bakal hasanah di dunia hasanah fil akhirah di antawisna jalmi nu sok ngagungkeun syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kang ari sok netepan sok wiridan di dieu tidak sok sadayana bareh geus hese aya dedekang neangan peserta wiridan teh
abdi oge sok ngimaman assalamualaikum tadi na terek tuluy wiridan astagfirullah geus eueuh jelema nu aya teh nya aki-aki di juru belah dieu jeung belah ditu nu geus barautan bisa minggueun deui ka kojor ari geus kolot teh akang boro-boro boro-boro dibawa la ilaha illallah 165 kali karek 23 teh geus eueuh huluna la ilaha illallah la ilaha illallah 11 geus mimiti ngukung geus 33 mah oh sirahna teh cek budak pamuda teh kamana si aki hulu penasaran Kang Haji eta pamuda belecet umah ka masjid ditinggali sirahna aki-aki teh asup kana sarung dalobor keur ngobrol we jeung adina meureun geus heubeul teu panggih Setiap yang di dunia hasanah wabil akhirati yang saya di dunia saya di perhatosan heula masjid aja ainu tarawih dan nu beunghar nu kokolo halo Kang ngabejaan lamun imam can anggeus ngadoa tong rusuh balik bisi imam ngadoa di ijabah akang geus eueuh anu sok diheula balik teh nu beunghar nu kokoro oh bimbinangna atuh Kang Haji Ujang nu beunghar atawa Kang Ohir ya nu beunghar dengekeun har euy ji dengekeun ji aya mun aya Haji Ujang sapondok tapi kapungkur Kang dengekeun ji lah ente mah geus beunghar ek naon imah alus mobil loba pamajikan masih kena makan dua di kuat TV gede sound system di imah gableng rek naon balik oge mending ngacedog jeung ajengan ka surga mah maneh teh ceuri leres Kang leres Jumat tak ajengan nu kokoro nu tarawih dengekeun balangsak sia keur segala teu gablek ya nu kokoro rek naon maneh teh balik oge di imah TV ukur koran sia teh 14 in renyek teh pamajikan ranutut imah geus dongeng rek naon mending di masjid ngareunah karpet ngahipung ngajedog Mina ke masjid. Ya teh aja teh laras hoyong hasanah di dunia hoyong. Ada ayeuna mah panjelema teh sok loba nu nyumput di balik alasan Kang